myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pepenak di channel Yopi Andriana. Dina dengatan ieu bade ngajelaskeun perkawis sesah ngagunakeun aksara Sunda atanapi isin ngagunakeun bahasa Sunda gitu, sanes aksaranya bahasa Sundanya. Contohna hidap lamun meser pulsa ditaros kudu meser pulsana nomorna sabaraha? 08 hiji 32 hiji 0 genep 0 8 4 3. Kadang teh juga kurang sopannya. Padahal mah eta teh sopan. Tapi Bapak ngadangu sok aya nu diganti ku bahasa Indonesia. 081 321 060 843 cenanya. Kadang-kadang mah nomor mah sok bae. Ku bahasa Sunda ge teu eta teh ieu teu dusun. Aya deui sim kuring. Jiga dusunnya. Aya nu sok batu mah sok nganggo pribados. Padahal pribados mah sanes. Ai pribados teh hartosna teh pribadi, kepentingan pribadi. Sanes kepentingan seueuran. Da anu bener mah sim kuring. Jiga teu sopan, jiga dusun tapi sopan eta teh nya. Tapi sopan. Aya deui ngan itu ngaran teh gado. Gado teh teu sopan. Keur urang mah lamun angkat eta teh kanggo batur. Jadi sok ti ayeuna garunakeun bahasa Sunda anu sae nya. Orang tua ngajarkeun budakna ku bahasa Indonesia da cenah bahasa Sunda mah abi teu tiasa bilih kalepat. Jadi diajarkeun teh bahasa Indonesia. Akhirna si budak diajar bahasa Sundana ti saha? Ti babaturana. Cokor. Kokod dibejana teh nu kararitu. Akhirnya budak teh daripada diajar ti kolotna kalaka diajar ti babaturana tah eta teh salah. Mending keneh diajar ti kolotna. Sok urang dialajar sasarengan tong sieun salah tong sieun teu sopan. Nu penting mah urang daek diajarnya. Sekian ti Bapak sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.